Mantap bos. Indah bos. Eh. Jogging lah bos minimal. Tong jadi ulam sama teuing hirup mah. Bisi titingkuheun lempangkeun. Aduh, hujit Pak Goy. Pudunana bos, ini lumayan ya, sangat curam sekali. Lama di dia teh leuweung, guys. Berboroya jalan kieu. Tegal Maung di dia teh. Aing ngosot make sepatu masir. Kesendal kieu mah. Kemarin beli sepatu bagai ribu. Ya nate curug gitu bos. Ikuti terus lah pokoknya mah. Vlog aing hari ini. Jore jalan aja mah bos Boga curug guys, daerah orang oge lah. Tadi Citambur hungkul curug teh. Curug mini na ya bos. Spill lah bos si penasaran. Mantap bos. Indah bos. Gaya kieu boga curug dua ya bobojong ya. Bos tingalikeun kurang ke pemandanganna dihanap. Malaya pokoknya di daerah batur mah. Jalanannya bos. Jorek kieu deh ka bos Halus deh bos kadima bos. Bos wahangan ya anak Cibala itu. Deka. Lempang lagi euy. Bisa lempang lagi deka kesana tapi itu mah. Pemandangan sama bos selebeu ieu mah. Di garis polisian saya dengan kasus di dia ya. Lalongsor bos dihanap bos curug mah. Kedeng deui tenang we lah. Bos, pemandanganna bos. Surga dunia teh ieu meureunnan Bobojong City. Slebeu ieu mah meledak.